para mahasiswa yang maca kitab Injil anu asli di Maroko teh temenangan ku dosena langsung jada ka imahna mohon dengan sangat diberekan ku dosena. Setelah dibere, nah ini silakan anda baca, tapi yang ini mah tidak boleh dirapat dicetrek, ini mah tidak boleh dibaca yang ini mah baca kunyana di mana. Setelah dibaca penasaran iya naon iya anu dicetrek ya lah kunyana dibuka baik kayak dicetrek deh. Setelah dibuka ternyata perintah iman ke Kanjeng Nabi. Dia kumaha deui itu mah nyata-nyata kan terus nyaritakeun di Maroko, di Amerika nyaritakeun ditangkap ku presiden ku pemerintahan Amerika. No problem cek jana. Pokoknya kula geus dakwah ngeunaheun jasa bahwa Injil asli merintahkeun iman ka Kanjeng Nabi. Kurang kumaha? Terus di penjara anak kuari gencan keluar keneh. Kos kitulah Yahudi jeung Nasrani mah. Kurang kumaha anu kamari itu Lady Di teh akan dek dakwah nyaritakeun bahwa Muhammad itu benar ajaranna. Set guling modal. Geus iman di Mesir nyana maca 2 kalimat syahadat nage. Nomor kedua kamari teh nu kamari pama teh penyanyi anu luar biasa ternama penyanyi internasional sakarang ngaranna. Hanya saja nyara rawa itu kos kitu heran ieu mah. Murid aing kos gereja saya. Michael Jackson teh kapan asup Islam? Sanggeus asup saksina rekannya na asup Islam. Sanggeus asup Islam terus yana dibere zikir, terus jangan mah geus kitu bae ku Gusti Allah. Dibere luar biasa, dina zikir teh dibere indah anu luar biasa. Sanggeusna dibere kaindahan teh bisa ngobrol jeung alam sekitarna. Nyana bisa ngadengikeun suara pepohonan, bisa ngobrol jeung dangdaunan. Eta kan komentarnya anak, eta penemuannya anak. Setelah saya berzikir siang dan malam terus, ternyata lebih indah ngobrol dengan alam dibanding dengan makhluk-makhluk. Ngayakeun konser besar dengan tiket. Coba ada kurang kumaha eta jelema geus luar biasa biadabna baheula teh anti Islam. Mabok dinyana, zina dinyana, awewe nu mana bae ku nyana beungeut teh 5 kali ganti beungeut. Beungeut teh diganti 5 kali ganti nyana mah. Pan urang mah ieu beungeut momonon mah terus. Nyana mah 5 kali ganti beungeut teh kira-kira. Duit loba jeung sajabana, hayang beungeut model ieu ganti ke Jepang, hayang model ieu ganti deui, hayang model ieu ganti 5 kali ganti beungeut bae ge. Tah, kemudian nyana kuari kangenahan zikir teh luar biasa indah anu luar biasa. Di jero benak hatina menginginkan manusia tuh tahu tentang Tuhan yang asli Allah. Ternyata dakwahnya nak melalui musik. Sakitu konser besar, tiketna 2 kalimat syahadat tanggung jawab saya. Kakayaan anak mau beak teh Michael Jackson mah termasuk rentetan 10 besar di antara artis paling kaya. Tokos gitu teh masuk 10 besar. Mun presiden baheula eta anu paling kaya dunia teh termasuk di presiden urang Soeharto masuk 10 besar dunia. Pembisnis Adan Kasogi baheula mah termasuk 10 besar dunia. Artis Muhammad Ali baheula nomor 1 turun deui ke Michael Jackson turun deui tak warga eta bae naon kitu kana petinju teh asa Mike Tyson. Sugi jasa teh Mike Tyson teh emang kumaha gitu. Urang mah awak doang kosnyana. Kasugihanna mah pugul ngabeca urang mah. Aya namanya awaknya sugi. Aya leutik-leutik jelema. Eta teh Mike Tyson teh wari mun di dahar bae ku 7 turunan harta Michael Jackson. Pokoknya namanya nama ka imah ka masjid nyatu ka imah ka masjidnya 7 turunan moal beak. Moal beak emang kumaha gitu Michael Jackson kakayana. Termasuk Michael Jackson petinju teh tadi Mike Tyson diganti warna Muhammad Yusuf. Bagus jasa eta. Nah, ieu Michael Jackson teh nyana teh asup Islam, zikir, nikmat diangkat bae ku Allah. Diangkat wallahu alam maqamna dina naon nu jelas nyana hayang nyaritakeun keindahan. Kumaha eta? Bunuh, dibunuh. Yahudi jeung Nasrani mah teu meunang bae aya jelema deuk ngagungkeun agama. Muhammad Ali suntik Parkinson. Emang kumaha? Lantaran suara Muhammad Ali di Amerika teh hampir 90% akan terpilih menjadi presiden. Sedangkan nyana geus Islam. Kecuali lamun cara Islam cara Obama.
pilih baik geus ditata presiden Amerika mah geus kos kitu bae kos boneka lantaran parlemen aja mah nu main. Nah kuari ya nah iya Muhammad Ali dek jadi presiden bahaya ieu bakalna dakwah suntik Parkinson alabatan robot lu mah bisa hirup namangan kos gitu di daharku keluarga na kuari moal beak hartana. Masya Allah teh ngan jahat di mendekaritakan kejahatan Yahudi jeung Nasrani geus sabaraha pembesar baik kalangan politikus ekonom maupun artis paehan bae Lady Day lantaran luar biasa kitu sinarna artina sinarna teh penggemarna ka Indonesia bae mah nya nama ka Tangerang datang Lady Day pan ka Tangerang nu mantap nya nama ngalem-ngalem Indonesia mah teh disebut-sebut Tangerang di Tangerang ada kekasihku cek Lady Day di mana itu di Sewan siapa itu orang-orang yang potong ininya lepra nya nama pan datang ka dinya dibangunkan ku Lady Day ngan aja teu meunang bae ku ulah led tak usah repot-repot lah itu dengan cara anu lembut Amerika mau membunuh orang teh dengan cara saat ngaguling dengan cara macam-macam gos-gos gitulah lain rahasia umum deh begitulah Yahudi jeung Nasrani geus nakal luar biasa terus-terusan nah ieu ge kuari arti daripada panglima perang Inggris aya di kebahayaan lantaran asup Islam kuari geus teu bergerak nyana asup Islam kuari wah dipanggil diadili tapi nyana tetap baik ternyata indah nyana masuk Islam itu betul-betul bertemu dengan Tuhan yang namanya Allah tidak semu eta ngomong gitu nyata keur di sidang teh atau siapa nonton TV na sih ngan orkes melulu ya apa lain mah TV bola ledet tapi teu nyaona naon pas gitu kuari tah diamankeun bahaya antara hidup dan mati saya tetap saja saya akan iman kepada Allah sekalipun digorok bahasanya dan saya menginginkan minimal keluarga saya harus masuk Islam batur lamun gak masuk Islam tak kapin tak kos gitu guys bari geus teu meunang aya tayangan-tayangannya na teh geus diamankeun geus di kamar bae teu meunang lantaran keluar tembak eta Amerika teh kos kitu lalakonna ai kurang kuari disusuhun Amerika teh diajeng-ajeng mangga teu aya deui numpang mulyana greget geus aing